Sholawat seakan-akan aya Kangjeng Nabi kan di awak kurangna atuh Kangjeng Nabi na datang jen badak Habib Rozak eta Muhammad datang bae kanyana Muhammad tatanggana kan ai Kangjeng Nabi mah datang teh mere ilmu Muhammad eta mah nyarekan mentak ieu mah sesa nya mah tah tuh ya iya panah awak kurang teh aya Quranan awak kurang teh aya sholawatan awak kurang teh aya zikiran di dieu teh aya tafsiran aya hadisan atuh beda jeung nu eueuhna naonan wajen kukumaha ge ketika orang ziarah lantaran aya sholawatan di dieuna je atuh langsung begitu datang ke kuburan langsung aya sinar ya mantap langsung Fudoli aduh jurig neo-neo datang nah, lain gitu lain menyatu perasaan set eta mah geus eueuh nu bisa kecuali jelema na eueuh nu bisa ngajelaskeun kecuali jelema nu boga rasa lantaran di jerona aya sholawatan mentak lamun urang dek ziarah ka mana ya sholawat teh dan loba hajar ku urang sholawat siapa baca naon sih ulah loba omong tah jadi kejeng wali nu dizarahna geus nyambung sebab geus loba sholawatan di awak urang kaambeus seungit. Nah iya keur carita fana rusak madzub geus ngomong ngalantur sebab jana keur aya di alam madzub teh ditarik jazaba madzub perasaanna ditarik di ka Allah geun ku Allah ku ari awakna mah bareng jeung urang tapi perasaan mah ditarik ku Allah dibere lah ku Allah teh nu dibere mah kahakikatan caang nempok hate batur kos aya tipian jadi nempo batur teh kos urang nempo tipi we di jero hate teh aya kawin deui gayawan urangnya katempo aya tipian ger gudag-gudag awewe nu embungin kanyahoan ya hayang ganti mobil kanyahoan dah aya kos tipi we hate teh kanjal Allah maha kawasa Allah maha kersa Allah maha segala-galana Allah mere aya nu teh